bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkan kuari geus terjadi. Madinah dilebarkan. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke ti negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil. Masyaallah. Idhayatuka biruhil kudus. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa, maka istimewana dibuat di Al-Quran nu bakal katenge kurang ke dipempa pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cak Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil kudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ke leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah, lain jelema sambarangan Siti Maryam teh, jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu meneruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya, begitu ditanya nyarita. Inni abdullah ataniyal kitab. Kula mah hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah.
hiji sahatah anu ngabantuan ngomong ke waktu di ayunan sahatah anu ngabantuan ngomong ke waktunya na aya di buayan keur manehanana jadi orok biruhil kudus malaikat Jibril jadi pendampingna dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisana dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam kadenge inni abdullah atani alkitab kadenge ku masyarakat hiji nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat lantaran aya bahasa wakahla teh umurna setengah tubuh Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ka langit ku Gusti Allah dikejar-kejar ku Yahudi umurna 33 tahun 3 bulan 3 poe itulah Kangjeng Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah ari aya di luhur langit tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam aya keneh di luhur Masya Allah jag-jagwa ringkas tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalametkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh disalib dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril ieulah ta ai iz ayatuka biruhil kudus ai muatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah atani alkitab ketika anjeun diturunkeun ti langit ka dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah, engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah. Ialah Dajjal. Turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi ya ne ashabul kahfi muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiyar kafsatak ta eta teh kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah
mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David Hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon nu dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka Atut doang. Engke mah ka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel. Yo, hayang emas, cekel. Yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gampang. Cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngincan cai cukup. Eureun sia hujan. Endeu kumaha deui. Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakekeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu kos karar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jangan hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Mendeting seremna tuh boro-boro perang orang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun nu eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun puuk panjang dikucir ku jana gadi kumis wararanjang yang mata puru nyebut kalimat la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak ku sieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh kamakmuran geus sasa dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal tah ieu dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu? Ayat tukabiruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun
Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua, wa idza tukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ke madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu. Kagetan guru jeung Pak. Nyahoan. Balik isukna kitu gede. Begitu asup deui ke majelis, dicaritakeun, Guru, poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid, anu poin kadua, poin katilu anu. Cing paling budak nyahoan kieu. Diantapkeun guys. Coba katilu kali, kitu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, dek nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang horeng bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Horeng kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Horeng kunyana ge teu kahartieun. Tak eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham, bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban. Bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun, kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar, tulisanna tulisan Arab, bahasana nu dicaritakeun anu. Kageteun panjelema. Kageteun. Wah, Isa lain sembarangan jelema cenah ieu mah ieu. Na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah. Jeung hikmah, kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi, kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho. Katukang dicarita-caritakeun berhikmah, artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah harana. Lamun nyarita isukan hujan, tepat. Bulan hareup bakal terjadi anu, tepat jasa. Hikmah harana. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet. Ka dieu, mang ka dieu. Kunaon? Di jero hati anjeun gugula ka nyawa. Aya naon? Hayang kawin jeung urang Subang nya. Oh, sia sok ngomong. Ka nyawa. Kayawan. Masya Allah, eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa, ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho, bahkan wat Taurata wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho, maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa. Teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa. Datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus. Jangan ngajina nundutan bae. Teu bisa-bisa. Aduh, Masya Allah. Masalah sih, masalah. Lah cenah iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji. Beki bodoh atuh sia. Sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji. Anggeus sana tuh. Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng, wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud, komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gideg kabeh jelema di saat eta. Angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa. Bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa. Lantaran keistimewaan pohara, leutik keur di ayunan bisa ngomong. Engke, ngan engke mah engke bakalna. Geus, jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah. Ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi. Encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama. Nomor kaduana, Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa, tulisan-tulisan bisa.
nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hati manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyari tanah tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat-tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nya sia ka manuk manyar. Teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun musim panen baheula lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Tah eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Sisa teh nya apaan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu dioyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naoreng kana eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu kujana aja ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok hepek siap cerekan cenah mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong pijeun kunaon ye gabah hepek sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di imah gabah suling dibarawan ka imah gitar dibawaan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emma sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak eta. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmaha wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang
nu buta baik nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeng saya muka, aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager. Oh mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager. Nyeri untung mangga sasal diri geus cager we. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Masyaallah. Paling dahsyat deui nomor kalimat. Wa tukhrijul mauta biizni. Waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gub biidznillah. Bukanya na. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 tong teng. Eta kabeh gideung we beu, Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mukjizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, mananta saha anjeun? Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha tah masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masyaallah. Diiring-iring deui Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu. Kuburan saha? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Iman. Beneran? Benar. Kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh. Kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikeun deui. Oke, heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula. Anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dakwah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ, biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nyampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit.
aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngabunuh anjeun ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrun mubin sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman diberi ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat tiba heula datang ka kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam barijeng tanpa bapa kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyawan moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan nyana bisa hiber bisa nyiples guys. Setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu kaharti. Ayatna yeuh. Saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh.
bisa nyeun manuk dihirupeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Rohul Kudus, Jibril dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni. Hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deh, masya Allah. Nah cek William tidak ada manusia seperti Isa, sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak, buburungan, mamanukan, siapa buburungan? Heran, aing heset bahasa Melayu segala buburungan. Kan orang mah mamanukan, aingnya nama burung-burungan, ente menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata karare bahasa Melayu geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta mah ka aigok, masyaallah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu gak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus tah. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Digondrong we jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentak nulis daya aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentak ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran saha eta mah teu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah nu Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Matak dibere ilmuna ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol
eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk kipala kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa iber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu iber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deuleu sat iber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkoromo hebat atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gua situ mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajian kumaha ge bener baik lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungeun ulah bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing usia ta direkam sia aya babacaanana bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah beureuh kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo Soleh mah dek ngahargaan ka tuan be ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui bener deh, nah guys siapa Jumah, guys yang ngarupa kotok adek. Bener bae eta salat Jumah, terus langsung ke kesultanan. Kuari siap, asah gerang ngarupa kotok, kotok. Coba kongkorok ngan rada gede sorana. Atuh Soleh jeung anak atuh tah mah. Kongkorongo. Jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorongo kieu aja. Ngadu mah ngadu wae. Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong lelanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet us macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lumpat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa
Nah diusap-usap make eta cek pucuk umum nah enggak dok wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Tuh bagus soleh. Kongkorok sih sekali mah. Kongkorok. Kagetin kurang pucuk umum gitu amat ya. Asalnya lain suara kotok teman. Dar diadukan. Eleh heula, lain eleh semua eleh. Kapacok heula. Wah, urang pucuk umum surak. Sia lalab. Beakeun. Geus kagitik deui. Kakarak mulai. Atuh jelema jingan. Sepira ngalawan ku otok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain bantrak-bantrakeun lima kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Buah, disoekeun burak. Aduh, cak malasan mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umum. Sadat. Tetep bae teu daekeun sadat sakali deui. Nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah berarti teka harti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aya pangeran dinobatkeun nya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teka harti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim. Padahal DPR na muslim mayoritas. Padahal camat na mukmin yang muslim. Padahal urak na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana tewanin 10-20 juta atau mobil ratus juta awak na dek dibeuleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah gitu. Inggis amat aing boga bupati kos kitu. Inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeun ana mobil sia dikelerbokeun di neraka dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna. Sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dalikum mahamun anak urang na'udzubillah min mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung. Tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mbu mantak naon.
nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit deuk tanda tangan urang bere golok mat kada leuwih ya naon ya golok paranti naon ya nanti masjid kotok embe wah iya paranti masjid naon cek camat ulah sok itu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang teureub teu nyaho sia galagat orang teureub sia aing mah kajen teuing payah ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing dirisekeun atuh ngomong-ngomong ngelanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang terep hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut ngan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen tapi nu jadi raja urang pasar kemis belum tah pasar kemis Gayalah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkan ku manusia tetapi ai katutupan mapan batin masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen dah Kristen bra kiai kebenaran make nu kitu ada dah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Dayelah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib di Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatulal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu dua akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling innakum latatuna rijal syahwatan kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram. Di opat kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul ieu teh urang deuk ngarobat tatanan kahirupan urang kaladatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling. Masya Allah bisa bos gitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahanya koresepnya nahanya koresepnya
padahal maka lakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang tengah nahan-nahan ketika dinahan-nahan nya seserian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maraling urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nya geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake ka sieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake ka sieun polisi lamun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh eta polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus bae urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi sarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pamarentah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan anu loba di hotel-hotel asup ka hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sabenerna mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita ieulah nu dipake karempanku Kanjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu bali kukula dipake karempan pagawean kaum Kanjeng Nabi Lut teliti coba ge hewan kabeh tara daek ngadumling kecuali dua hiji khinzir dua himar eta badaekeun teh babi mang ngadumling himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus beturun-urun ieu ge gara-gara setan duta tadi nama jaar rembungeun tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nyana terus atuh ngaranna ge setan terus setan malah sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang dideuleu sudah salah orang sia setan cakeun kok tenang amat sih sia setan di dieu lah cakeun teh lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda geus ya cakeun antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku cenah itu kiai na geus dari setan ya tuh pamarentah teh kudu digoda ku kula cenah ge geus dari setan kabeh cek cenah lantak urang kuari istirahat cek cenah alhamdulillah senang cenah kula ya mereka lantak geus atuh ayeuna teh kudu digoda udah sok digoda-goda cek cenah barang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheueuh berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringin nya sebab sejen geus di setan menang saminggu wali kapanggih deui jeung setan nu sejen tadina assalamualaikum waalaikum terek ngajawab jadi tukang waalaikum bareng di dieu pengen teu ngajawab setan sia hore sia kenaon di dieu istirahat cek nanti
setan istirahat aya setan istirahat wali banyak ka setan-setan pan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoeun ya nama ka setan teh ya mun kapanggih setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tojok ku Imam Syafi'i buta sia sembarangan sia kai ceurik setan ngahinging tadi teu mabuk sia budak bisa nojok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek kena ieu urang nyieun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya seseleh jasa waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin caknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cak coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa ha celeutik we kiai kos kieu cek kan teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cek pedagang mah komo geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapangijing setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang pas sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was samiul basir aja bisa muntak urang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang babacaan Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'an surat bil jibal qur'an bil anza kullu ma bil maut bal nah sia aduh walau anna qur'an bil jibal pencet deh teu karasa sial da setan gara saya masuk pencet-pencet tak sih adek setan lebih hebat mentaknya setan teu sieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang mah auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mah pan setan indit ieu mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ka eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia namun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua kopila teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang
numanta timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Teu aya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan niaya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kageunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung penganut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana teresep kalalaki resep kajian kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus ngaku-ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang ya Allah ya Rabbi eta rasul dek diusir rasul eta kepada dek diusir masyaallah karib mulai kuari dek ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang sedengkeun Kangjeng Nabi Lut bacicing teh di Sodom nah di Sodom iyalah mulai dikondisikeun pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut kaum Urdun nu aya di Yordan dek usir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwah nak nabi-nabina. Masya Allah nu bara heula teh kos kitu. Kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah. Sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut kumaya teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab. Riwayatkeun opana Sayyidatah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rasaha ing Sayyidah Sakinah minal khaba'is saking khemah ukul jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe singiran ya Sayyidah Sakinah teguh hale ngucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami madza ing apa suji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapa Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum mingapa suji-wiji minggawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umami ku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut tababaun mutababaun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun aya not nasal teu menang sambarang lamun rojas mustafilun 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 rojas disebut bagong sreng cek santri mah di kuku mah bisa bae
bahar basit fa'ulun muzailun muzabilun fa'ilun muzabilun fa'ilun muzabilun fa'ilun muzabilun fa'ilun ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بإطرتي وبأهل بدم متكد منهم مسار ومن درجوا بدم مكان هذا جزائي إن صوت لكم تغلبوني بسوء بذوي رحمي aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah nanti ngayun-ngayun salakin aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan alinsun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati bidamin kalawan getih makana zawaran apa iki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kadesira kabeh antuk lipungi saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi ing dalam kanganduane baraya ingsun Sayyidina Husain dibunuh terjadilah Karbala gempar dunia boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh sebab sirahna teh dipakai main bola di alung-alung nu manteu kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola tidinya nu manteu kuari nyeri rarasaan lamun urang leuleuh nu main bola kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge peuting teh nongton main bola Ustad mah komo ja kiai na ge nongton main bola pedagang mah geus ti heula pamarentah mah malah manya nama duitan teh naon gara-garana naon tuh aduh Gusti Allah lagu nyaraho biasa masyaallah deuk kumaha lalakona coba yeuh urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili teh nyana teh kapan boga guruna saha Imam Syekh Athaillah Syekh Athaillah teh guruna saha Imam Marusi As-Sekandari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili malahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi nyana ngaguru setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru kita kanu nurut geus teh loba tuwar-tawarnya nama antar negara ku guruna teh Mesir berangkat geus ti Mesir Yordan berangkat Yordan terus Maroko berangkat balik deui kuari ka Palestina balik deui Yordan Mesir terus bae dalam rangka wusul ilallah nyana hirup kumaha petunjuk guru setelah nyana dilepas ku guru amanat guru ngan sakadar sakieu amanat Syadzili Syadzil teh kampung Syadzil
nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan Asadili kampung tama cicing di dinya nu mantak cicing di dinya kunaon urang dinya teu nyahoeun ka pangeran teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus teu nyahoeun katentreman jiwa cicing di dinya didik mangga barang datang ke kampung Sadil nyana hayang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh di teangan kiai-kiai ku nyana barang di teangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas kiai ibadah can ikhlas kiai ibadah can pati ikhlas neangan nyana pibaturan nu ikhlas hayang babarengan pas aya di handapeun gunung sorangan bae oh iya hebat ya. Di samping eta cek cenah aing dik didinya ngaguru deui. Terus cenah ngabaturan ibadah ka Gusti Allah duaan. Sanggeusna duaan sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Sadil dakwah. Amanatna ti guruna sia opat jeung opat. Nu opat hiji cinta hiji be Allah ulah ayat cinta salian Allah dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah ulah neangan ridho makhluk manusia ulah tilu tapa tina dunia zuhud ulah ayat sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia opat tawakal tu Allah tawakal ka Gusti Allah cekal eta cicing di mana bae nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae jauhan larangan Allah paharaman Allah nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep eta bae cicing di mana bae sakitu sakitu imam bahasan cinta ulah aya dua hiji Allah ulah cinta ka cing acan ieu mah penting geus kieu sorot seri sorangan nya kenclong kiai blon ya Allah ya Rabbi aya macem-macem kacinta di jero hati Abu Hasan hiji be cinta Allah nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah titik urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun hiji be ridho keputusan Allah tilu anti dunia sabakatul hiber ge ulah aya di jero hate dunia fuhara masyaallah kan urang mah ojol daek dakwah asal-asal daek gebulidan asal-asal daek mamaca asal-asal kumaha eta bae di daleuna teh eta bae asal ngariungkeun nu sugih giat mun ngariungkeun nu susah mah geus lieur hulu lah sales malah aduh masyaallah gari itu nomor kaopat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah ye kayak opat deui laksanakeun seluruh kewajiban Allah andai kata kudu nyawa tarohana tarohir dua jauhan larangan Allah paharaman Allah singkirkan opat tilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep naon nu dipake karesep sabaran urang embung sabar nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang dilaksanakan ku Abu Hasan Asadili baik terusnya dakwah asal dibere duit embung eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak
ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalikakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae jelema pohara lantaran naon teu hayang dunia ieu urang nu mantak haju kuari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana maca khutbah Jumat bae kudu dibayar buego kira ikhlas atau si kiai Jumat bae jangan kepentingannya anak kudu dibayar ari ngadalil jana di Mekah ge dibayar di Mekah ge ulah loba omong kosnya nyao bae ka di Mekah urusan-urusanana iya sia bae dek datang ka mana kuari khutbah kudu dibayar aya aturan ku DKM teh dibayarnya na haju indit Jumat nanti di dinya tolol teh coba kiai eta ih berarti aya yang meureun ye aing mah coba-coba doang aing mah Masya Allah bangunna aya ieu ya Allah ya karim endeu kumaha ditaluturkeunana ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana je ta eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-manana tulisanana eueuh duitna eueuh atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad lebih jahat malah mah itu onom di ditu ieu kan mas di tempat suci Masya Allah karim nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong wai ngaji jararau amat atuh teh kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa lain masalah bisa teu bisana lelebok sia ore koros ya mah karasain ku masyarakat ke nyaho sia teh pinter aing nyaho tapi aing embung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sebabna aing mah ore koros anak mah sia mah indungna embung aing tungtuna mah uji ore koros bae ceknya atuh sama-sama ore koros mah atuh jangan saling mendahului ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang kabelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we di mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona sakjana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup jak masyarakat modar aja masyarakat embung aing embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ka seseorang kasih eta boleh jadi nyana geus ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ieu ka dieu ieu kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia deh cek nyana teh aya teu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka sorga can puguh ka sorga nu ngajina ge nu bagahan bawa ka neraka endahan kitu masyarakat blow on teh masyarakat blow on masyarakat teu bisa teu ikhlas teu bisa bae teu ngeunaheun bae dituturkeun anak sakumaha supir tadi oleng bae balik sen eueuh hiji berangkat deui sen eueuh dua setir eueuh aye ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sayyidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi mustafilun failun
mustafilun fa'ilun eta notna madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi kok dek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli kuturunan kaula jeung ahli kaula bada muftakidin sabada teu aya kaula horenganan cek Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minum musaro aya nu ditawan wa minum duriju bidami aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamongkotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamongotan kaula maka ada jazai lain kos kieu atuh babalas kaula mah heuy waktuna kaula mere nasehat ka aranjeun kabeh anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babales maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula ulah digantian ku kagorengan salila aya kaula maneh ngahormat ka kaula kok eueuh kaula mah ieu anak incu kaula teh dihinakeun ku aranjeun kabean ieu nyanyian Siti Sakinah masyaallah